segala rupa. Weh, bangun genangan ya. Pakai kok aing. Mun ada genangan ya. Bisa. Disangka teh aing mah bisa main kikieuan. Genangan euy. Iya. Tuaga Fatma, hormatlah Tuaga Fatma. Aduh, hormat. astagfirullahaladzim. Kunaon teh kos pajuh pisan kalakuan teh. Fatma. Naonan ai maneh atuh? Ini rowas. Naon atuh teh? Kos budak pisan kalakuan teh. Hormat gerak 1 2 3 naon ari akan? Teu nanaon. Nanaonan kikituan. Teu nya tan usaha tuh. Nih kos Dah yang ngajaran urang kos teh. budak pisan kalakuan teh tuh 2 3 hormat gerak naon ari 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 maneh meni jadi riweuh. Nyewa ada Nyewa ganti ku EKB. Nyewa teh. gitu. Akan malah mun urang keur ngamak sok ngaluluconkeun. Nah ngeusah naon atuh maneh teh. Nyewa atuh Kang daripada kitu mah manggul suluh tuh tibah ditudat tibang saeutik. Aing mah sok lieur ngan suluh jeung suluh we aing mah. Ih sukana suluh mah pararanas kieu sia teh. Kudu hormat gerak kasahari akan. Sorangan kikituan. Atuh da batur ieu. Lamun aya nu liwat cenah kunaon teh kalau. Ada nyahuun kerja jangkungan. Ada atuh kudu hormat gerak 1 2 3 manaon ari akang. Serian panas lah geus lah. Ai kitu teh panas. Panas. Nah, atuh daripada nu kitu teh amuh. Ai maneh kunaon ngan asangan bawel we bibir teh. Lamun akang hidang sorangan pamajikan ge moal bawel. Heuda menya hidang we ngapoe maneh teh ngan hayu we. Lamun geus barang gawe Kudu kumaha ngalasuluh atuh, teh? naon sagala rupa heg bae rek naon eta nu saha Kang bisi nu batur kitu. Teuing nu barudak meunang. Nah di mana eta asalna? Asalna ge di dinya da moal di kukumahakeun antepkeun deui kitu. Kade ge bisi beulah. Muka belah segala rupa. Nyalahkeun nu nyalahkeun. Kos pejuh sih mah ngomong teh. Cokot heula itu suluh lah. Mana ya? Pejuh mana pejuh. Tadi. Aing ampun situ. Akang mah dek buru-buru eta. Aduh. Naon sih? Aing mah kitu. Jemur na cokot heula suluh. Astagfirullahaladzim ari akang kunaon? Mana nu kunaon? Kikituan teh majarna. Lieur ngomong jeung eta mah jeung bibir dua mah lieur aing mah. Pamajikan leuwih lieur. Kalau kikituan kos pejuh leutik pisan. Dengan suluh mah tinggal nyokot hararese. Kunaon nya teh si akang teh teu ngawaro pisan.